Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadananya wilujeng patepang di sareng sing kuring di kasetyadi dina acara Warta Sunda. Gempa bumi guncang Jawa Barat dinten Senin isuk-isuk kira-kira tabuh 5. Kacatatan hiji gempa bumi lumangsung di Wenang Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Numutkeun informasi ti BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa eta mibade kekuatan 5,1 magnitudo sareng pasar gempa ayeuna di Samudra Hindia kira-kira 85 km. Kidul Kulon Garut Palayan padaran 10 km. Gentar gempa harasat nepi ka sababaraha daerah kaasup Tasikmalaya, Pangandaran, sareng sabagena leutik Bandung Kidul. Alhamdulillah dugi ayeuna can aya laporan ngeunaan karusakan atawa korban jiwa. BMKG nyebutkeun yen gempa eta teh henteu nyababkeun tsunami. Pamarentah lokal ngahimbau masyarakat supaya tetap tenang, waspada, sareng ngabagian informasi tina sumber resmi pikeun nyangkheun kemungkinan sebab isu hoaks. Sakitu wae warta anu tiasa sim kuring dugikeun. Hatur nuhun kana perhatianna. Wilujeng tepang deui dina waktos nu lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.